Jan, Gila. aku pakai dulunya. Sok pakai aman jeung urang mah. Tenang. Jan, kunaon? Motorna modar, Jan. Udah, ye. Aduh. Kang, lapar. Meuli naon? Aduh, ini saya teh lapar. Udah seminggu belum dahar. Saya mau mesen nasi. Oh, mau nasi? Iya. Mau nasi apa? Aduh. Kang, ada yang 2000-an nggak? Saya punya uangnya 2000. 2000? Iya. Nggak ada 2000 mah, Kang. Aduh. Ya udah atuh ya. Terima kasih banyak. Ya. Kang. Dia, Kang. Set. Tega, Kang. Tadi saya... Iya, Kang. Bentar, Kang. Iya. Aduh. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Ya. Atuh nuhun. Alhamdulillah dikasih makan. Ini, Kang. Iya. Makasih banyak. Ya, sama-sama, Kang. Tulang. Nah, kamu mah sabar dulu di sini. Pokoknya mah engkeknya lah ngarawat sorangan mah. Kurang aya keneh pigaweun. Sabar dulu nya. Cantik lah. Tunggu. Sapuh heula. Alah euy. Motor nama aya. Si Marco jana ka endinya. Dulu tah. Aya di dinya euy. Jan. Aduh, maneh teh di tiangan teh horeng teh. Keur sasapu siga bencong. Aya naeun sok ngaledek wae. Aing mah bersih hae kieu teh. Aya naeun neangan aing. Ini saya teh rusuh. Mau ada penting sama kamu, Jan. Penting naeun sok ngomong. Aduh, wayahna weh. Di sana yuk. Jeung sok aya aya heunam. Ya Jan, jadi begitu. Aku teh mau ngejemput Rangda, Bahenol. Tapi aku kan nggak punya motor. Terus? Aku mau pinjam dulu, Jan. Kan Jan ada peribahasanya, Jan. Biar silaturahmi tidak kabur. Mau pinjam dulu motor sebentar. Itu motor, intinya makinya motor. Gitu, Jan. Sok pakai. Penah naeun sok urang mah. Aduh, Jan bager pisan kamu. Atuh aing rapi. Bager pisan. Jan, gila. Aku pakai dulunya. Sok pakai aman jeung urang mah. Tenang. Oh no. Jan, kunaon? Motorna modar, Jan. Udah, ye. Ai peribahasa teh sing anggeus. Kieu. Biar silaturahmi tidak kabur, isiin dulu bensinnya sampai full. Oh bensinan. Hayang make motor ulah motorna hungkul. Sian jeung bensina. Atuh mun ngomong ti tadi, bensinan. Bener saya. Mau nginjem ke kamu. Kapan aneh ngomong kayak kinjem motor lain kayak kinjem bensin. Si demplon, Jan. Gagal. Lain waing. Ayo kumaha nya ku aing kudu disuruh ngamotorna. Buat pisan gawena. Pagawean teh molor duitna hayang. Itu tuh. Kitu gawe atuh. Aing tunduh-tunduh ge aduh. Tunduh kana aing. Nasi sare teh mana atuh nitah naikeun suluh teh da suluhna oge.
Ih. Turunkan meureun. Ini ya tunduh-tunduh oge. Acan deh, ieu loba keneh, aduh, sia rusuh syuting atuh kekerageheung. Loba keneh loba, acan, cicing. Kek pan nu ditekeun lagi suruh ge ek deui teh ieu mangan saeutik kunaon can anggeus-anggeusnya. Ini ku aing. Wan, geus acan. Acan deh atuh, da ieu suruh loba kieu diturunkeun ku sorangan atuh. Heula atuh, Kan anu dirasa. Kita teh ku aing menaikeun lain diturunkeun, sanceng. Ya ampun, aing teh anggeus-anggeus. Itu. Oh no! nah ari sia sade sing bener atuh ngomong teh, rek nurunkeun atau nitah naekeun. Turunkeun anu ditekeun teh, da eueuh. Ai sia. Da satu sudang sare heuh. Ku aing mah teh suluh nu di kebon di ditu. Lain kalah ieu nu diturunkeun. Taekeun di ditu. Nah kalah beuti turunkeun. Sing bener geura ngomongna, Mawa sing jelas. siapa tuh da? Teu jelas bisa ngomongna tuh da. Rajeun hayang gawe, pagawean molor bae. Kumaha teh ieu? Tok taekeun. Taekeun. Musia taekeun. Aing Tah gitu. Di lapisan gawe teh buya goyo. Kuat tuh ka ditu. aing mun teu butuh duitna aing lah balik. Manehna nu ngomong salah, aing ka aing nyalahkeun. Nah maksudnya. Terus lah. Tuh, akhirnya suruh bawa ka ditu tuh. Mana? Itu di kebon. Si Sarkiwan di daerah teuing. Nu jalan suluh oge. Ya, Naon? ngajeng naon nu suruh nu kieu dibawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ente. Langsung kitu bawa. Iya wah iya. Anu mana atuh itu nu nangtung teh. Suruh bawa tos tiga nu kieu. Lah siapa bawana kalabalu kang ieu jeung suruh jeung mirun sada nu kieu manggarana di dapur. Aing mah blagugna sia. Da eueuh, Eueuh kumaha? Aya di ditu. jeung atuh cokotan sorangan. Aing mun titah kitu mah teu moal titah sia aing nu gawe. Kan teh nyawa aing mah jeung Jum. Wah aing saya dipecat. barang dipecat ieu lah. Bener kalau geus hayang bebarengan ieu. Heeh. Aku ge hanjakal. Ngajak gawe ka kamu teh. Tiba-tiba teu balik gue. Titah ieu ka ditu, titah ieu ka ditu. Nyaliwang. Oh jadi kitu mah ade teh, nu aslina. Janji gaji 38.000 ngan dibayar 17.000. Wah, waduh atuh. Atuh pa dipotong sih lu bawa cangka aing. Ya aing mah kitu mah lah. Aja. Syukur aing mah ibarat oge hayang kaluar aing ditahan aing yeuh kana hate. Syukur aing. Halo, potong ya.